amit-amit. Iya bikin baga kanyut. Tawani nyebutin kanyut. Nah, mana Jojol datang ke dia? Lain urang marek ngalempengkeun. Lempeng ke naon? Bahasa Sunda mah kanyut teh loba hartina. Bahkan dijieun paribahasa ku kolot baheula mah. Kudu nyaho, Jang. Non wae kitu. Kanyut kunang. Artina naon sok? Kanyut kunang teh wadah duit. Muprukeun isi kanyut. Daya teh artina. Muprukeun isi kanyut teh nyaeta ngawinkeun budak nu bungsu. Kanyut dina tarang. Nya aneh-aneh wae tuh. Naon daya teh artina. Eraan. Mun lalaki lempang egang. Eta mah burut kanyut. Da pernah ngadenge orang kanyut dina punuk naon? Artina teh borangan. Ari awewe nu reuneuh Nu reuneuh mah weureu kanyut. Aya oge ieu hiji deui. Naon? Lalaki nu sok kawin wae mah artina hamur kanyut. ye lalaki anu sok gagaro kanu jero calana nyaeta budug kanyut. Jadi tong salah ngahartikeun lamun aya jelema nu nyebut kunyat kanyut lain saukur jorang. Tapi bahasa Sunda mah ku kolot baheula dijadikeun paribahasa. Contoh-contohna mah nu bieu disebutkeun. Pokona tong paroho, like, komen, jeung share. Pikeun video urang selanjutnya dina channel Rifki Akaya. Vlogna orang kampung Baulisung tuturut munding. Pokona mah hatur nuhun.